nyaeta salah sahiji tempat agroeduwisata anu kekinian sarta edukatif anu aya di wewengkon Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Lokasi Artala aya di Desa Pasanggahan Hiji, Kampung Batu, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pengunjung anu hoyong liburan ka dieu cukup nyadiakeun artos anu ramah di kantong. Tiket asupna Rp5.000 nepi ka Rp15.000 wae. Saha wae anu dongkap tiasa ninggal kaendahan alam kebon hortikultura kalayan spot-spot foto anu sae. Ngawengku pemandangan pegunungan sabab aya di luhur wewengkon pertanian sayuran. Di dieu ngagaduhan sababaraha spot anu sae jeung adem. Di dieu oge aya nursery atawa tempat pikeun ngolah bibit tutuwuhan samemeh dipelak. Selain nursery bibit, di dieu oge aya nursery pikeun kembang. Selain ti lelempangan di luhur jembatan, di dieu oge bisa lelempangan di handapeun jembatan Artala. Sore-sore di Artala biasana aya halimun utamana lamun musim hujan. Lamun ka Artala leuwih ti jam 4 sore pasti cuacana tiris pisan jeung halimun. Artala mah ti samemeh dibangun nepikeun ka ayeuna geus jadi dikurilingan ku kebon bawang. Artala biasana muka ti jam 10 isuk nepi ka jam 5 sore. Tapi lamun poe Sabtu jeung Minggu biasana ti jam 10 isuk nepi ka jam 8 peuting. Ka Artala bisa jalan mana wae. Aya Jalan Pasir Kampung Gunung Putri jeung Jalan Cipanas anu ngaliwatan pintu 3 Cibodas. Jalana alus, mulus, pamandanganna oge endah, ngan paur hungkul ku nanjak jeung muduna. Sepanjang jalan ke Artala disuguhan ku pemandangan kebon, bukit, jeung gunung. Sanajan jalan rada nanjak jeung belokana curam.